kamari sore kalau di dieu nya udah lanjut balik ke imah baru lompatan jeung jiga nu ruas gitu teh beungeut teh. Ditanya ku kuring teh, "Kunaon cenah maneh jeung nu ruas kitu?" Cepana teh, "Mang, aya Pak Guru cenah ka imah ka dieu." Nah, teh, aya guru ka imah nah make jiga nu sieun ruas kitu. Cenah Mang, lain naon. Abi tadi bolos sakola. Paingan atuh dasar budak baung. Tapi da karunya oge nya bisi kumaha gitu. Nya aku kuring teh, "Nya geus lah kitu nyumput teh. Ke jero teu pamang." Mana teh ka jero mah asup. Ti jero mana teh ngagorowo. "Mang, amang ge nyumput sarua." Nah, make kudu nyumput amang nu hubunganana. Da amang mah lain budak sakola. Sebenarnya teh, lain kitu Mang cenah. Da abi alasan teu asup sakola teh, amang asup rumah sakit cenah. Ieu eta kehe dasar budak baong anu akeun kitu ka kolot. Tapi da uing jadi sieun kitu nya. Eta teh uing ngilu nyumput gitu. Udah kunaon tah.